kolot baheula badi imah sing ada lamun beurit paehan ngarusak tapi lamun cucurut ulah kolot baheula mah kos kitu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut ulah sebab naon nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah sugannya nama beukieun ka berabah teh cucurut mah sugan cucurut beukieun ka kitu naon henteu nya nama ka daging teu beukieun cucurut mah beukinangan sakadar ka tulang doang ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong eta teh cucurut kadinya diseseupan ku cucurut cak cucurut teh ngadoa ya Allah ya Rabbi ieu nu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti tingkatkeun rizkina Gusti lantaran nyana dahar daging abdi ka bagian tulang na Gusti paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut doa aja lemah geus teu malah lanjur ja kiai-kiai kabeh korupsi malulu ja kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat jasa mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge keneh ulah sok dibayan cucurut mah ngadoakeun urang mun beurit paehan sebab ngarusak beurit bah beurit paehan emeng eta binatang nu suci lamun urang dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae emang emeng kumaha gitu tas daharnya tek langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya nama tasar eta keur ngadoa siapa yang serikeun ka aing siapa teh nyaho yang serikeun bolon sia mere cara eta teh keur ngadoakeun deulekeun ge dina kitab coba dengan hikmat lagi we ngadoa ya Allah ya aya doa nangan kula ge teu henteu apal sebab eta bahasa emeng mun dibahasa urangkeun gos gitu ya Allah ya Rabbi alhamdulillah abdi cicing di mana mati lo kabagian tapi abdi cicing di dieu kabagian sanajan huluna jeung tulangna abdi geus senang nu aya bae waktu keur di tatangga abdi mah tulangna ge dirempus bae punya mata ya kadang nu eta hayang ka cicingan ku meng emang babari hese urang neangan coba meng hayang betaheun di mah urang hese tapi hayang lamun urang geus dibetahan ku meng mamana ge datang bae ka imah urang malik kesel deui atuh aja meng mah kos kitu dipicen ku urang 5 kabeh datang 10 bang kamari geus dipiceunan imah anyar deui datang deui hese meng mah sebab naon di dinya lah aya makanannya na ngadoakeun 2 hiji meng nomor kedua cucurut eta mah kolot baheula lagi sing ada cucurut udah dipehan bari kula awas eta cucurut teh beurit pehan mun beurit ulah tapi beurit nying mah pehan bae beurit teh 2 jadi wal beurit yan kosimu lekis men wa nyingingun wa gerihi hiji beurit nyinging jeung wadol lain teh nu nyinging mah pehan bener ya mah beurit nyinging mah paehan sebab eta mah ngarusak nya mah jadi nu ngarusak mah paehan tapi cucurut beurit nyinging beurit keneh beurit gede beurit nyinging paehan ngan rupana kos cucurut beurit nyinging mah leutik paehan tapi cucurut mah ulah je cenah kieu kos kumaha eta cucurut kos kumaha beurit atuh lain ka aing sia di ditu di imah mah kos kitu manya kudu ku aing dicontohan deui bae cucurut ya guys Syekh Nawawi tama Syekh Nawawi keur ngabahas masalah berbagai masalah di Masjidil Haram di Mesir kejadianna lain di Masjidil Haram di Mesir dina manakibna di Mesir lamun cerita ti awal kan panjang ke Syekh Nawawi tanara ka Mesir maksudna nak naon endek kitu naon gara-garana endek nyita kitab sebab percetakan kitab harita 2 Beirut jeung Mesir sakalian deka Beirut Syekh Nawawi teh ngan ka Mesir heula eta geus kadenge ku kabehan bahwa Syekh Nawawi deka Mesir pohara aya bahsul masail ngebahas berbagai permasalahan para kiai-kiai lantaran dek aya kiai ti Mekah ngan aslina ti Banten Masya Allah pohara jasa datanglah ke Mesir ternyata rame di Mesir teh kaget Syekh Nawawi disambut ku kabeh ngan ti jauh keneh cek Syekh Nawawi teh wah asana ieu kajian kuku mage ieu dek aya permasalahan bahsul masail
jubah Syekh Nawawi dibuka dibikin tah ka hadamna ya pakai jubah aing ya pakai geus ngomong datang ke tempat atuh nu make jubah pajar kiai kan wow eta nu disambut mah Syekh Nawawi na di tukang we tinggal hadamna be pun jadi terus bae makanan ngomong jasa sia atunya nah pohara jasa masyaallah tungtungna mah hadamna nu jadi kiai oh tentu diajeng-ajeng segala rupa Syekh Nawawi mah nyempot we kiai di tukangeunana seuring bae Syekh Nawawi teh dihormat segala nanaon jadi lagi empot-empotan dengan Syekh Nawawi ya jadi kos dia tuh cek jadi saja bae lanan terus embung kanyahoan urang mapan kuari lain kiai ge mengada-ada aing habeh pajar kiai kumaha udeng-udeng wow eleh roda Vespa mah jubah 2 lapis hareudang elos penting aing pajar kiai beuladan Syekh Nawawi nu kiai asli embungeun disebut kiai bener bae bahtul masail kacaritakeun panjang ieu mah cepetna bae harita langsung kita ceramah Syekh Nawawi dipanggil nyana terus cak hadapna aya aing bisa naon atuh ieu tapi nya Syekh Nawawi terus ngan menta cai heula nya ka Syekh Nawawi dijampean Masya Allah eta ngomong bahasa Arab bahasa Arab bisa kabeh waktu kabeh gidog bae kabeh di Mesir ge pohara jasa Syekh Nawawi itu pohara Syekh Nawawi hebat geus padahal hadamna eta lain lalagaan heuh pohara jasa barang kanyawan geus turun kabeh terus ka masjid darah riu kabeh aya nu nyaho Nawawi mah lain eta ieu watu kabeh sasalaman ka Syekh Nawawi asli teh ka asli tuh cek Syekh Nawawi teh sakitu ge hadamna geus hebat sakitu ge hadamna geus hebat padahal mah nang niup barang dicokot deui jubahna gadekeun jubah teh geus kanyahoan kuari mah dipake ilmu eueuhan cara aing jadi bodoh deui kuari jipan jadi koski atuh bodoh deui nah Syekh Nawawi kuari geus kajahoan biasa dieu kieu eta keur nyaritakeun masalah itu bubuahan nu halal mana nu haram mana kan lamun Ki Holil mah waktu di Mekah nyaritakeun kapiting teh geus dibahas ku ulama halal apa haram rajungan mah halal kapiting mah haram teh eta teh kan di masjid contoh kan di masjid haram kapiting halal rajungan ngan contona kos kumaha eta mah Syekh Holil Bangkalan tah mah saudara-saudara mun bahasa orang ieu rajungan ya dicokot dikelek set nah ieu rajungan kabehan ge lain kaget rajunganan eta boga dikelek kok bijul ram lain masalah rajunganan tapi dikelek aya rajungan coba Holil ai kapiting kos kumaha belah katuh cenah kapiting mah di dieu cokot set ieu kapiting ditinggalkeun tah ieu rajungan tah ieu kapiting juga keluar Ki Holil nama jadi jang contoh doang eta kabeh ulama un bisa ngomong si Holil pun bisa nama cenah eta dikelek timbul rajungan timbul lamun Haji Pendi bisa ngaluarkeun rajungan jualannya nama tuh bisa bikin toko rajungan hujanana mantap terberean bisa nya nama boro-boro rajungan cacing itu jadinya nama tuh kan Syekh Nawawi lain di Mesir toh keur cerita bubuahan boh dibahas kabeh bubuahan cek Syekh Nawawi bubuahan yang ada ini mah belum seberapa ada bubuahan yang unik di Indonesia mah apa itu Nawawi cokot dikelek rambutan dikelek ya Allah ya kabeh kaget tangkal rambutan dikelek naon deui cerita Nawawi anu unik nu aneh nu eueuh di urang di Mesir di dieu dicokot dieu salak Bogor cabut dikelek
PG maralotot bae kabeh kiai lain lawanan di Nawawi mah pohara tuh ya Allah ya Rabbi dikelek datang kaya salak segala rupa tuh kabeh ge tercengang kabeh geus ulah dilawan di Nawawi mah ulah dilawan atuh bubuahanna naon ge ieu mah bisa diawak sorangan malah aya nu unik hiji deui nu eueuh di mana iwal ti Pandeglang cenah daerah kula naon eta Nawawi cokot ti dia di beuteung kadu iya ti rumingkang cenah ieu kadu pohara jasa eta Syekh Nawawi geus eta Syekh Nawawi pohara jasa pan Masya Allah kunaon eta bisa gitu nang riyadhah geus jadi ahli Allah manaon bege kun fayakun Allah dibikeun urang mah puasa henteu naon henteu atuh aya kikituana coba cek jana jaing geus tahajud coba dikelek dikeun cabutan ku sia kelek datang keluar bege moal getihan bisa bisa tawa lain kudu kos kitu teh kudu puasa lillahi